Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana anak-anak yang ustazah sayangi. Mugi-mugi anak-anak sadayana ana dina kasehatan sareng ditampayungan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dinten ieu kita masuk ke pangajaran 8. Hayu urang muka pengajaran ieu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran ke-8 peristiwa alam. Coba dibuka buku bahasa Sunda orangnya halaman 96 yang bagian atas. Sudah dibuka buku paket bahasa Sunda orangnya halaman 96. Ayo mari kita baca bersama-sama. Sok kadenge ku urang aya musibat alam boh tina warta di televisi, tina koran jeung majalah atawa tina media sosial. Sok dibarengan ku foto-fotona geuning. Aya urup, aya caah, aya angin puyuh atawa karuksakan nu ditimbulkeun ku lini. Artinya suka terdengar oleh kita ada bencana alam baik dari berita di televisi, dari koran dan majalah atau di media sosial. Dan suka ada foto-fotonya juga, ada longsor, ada banjir, ada angin puyuh atau kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh lini. Eta musibat teh aya nu ditimbulkeun ku kalakuan manusia. Aya oge nu dibalukarkeun ku robah-robahna cuaca, karuksakan anu ditimbulkeunana lain bae harta benda, aya kalana sok aya korban jiwa. Artinya ini musibah ada yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Kerusakan yang ditimbulkan bukan cuma harta benda, ada kalanya korban jiwa juga. Debah dieu pentingna urang kudu paham maca gelagat alam teh sangkan henteu timbul korban anu rea. Artinya dari sini pentingnya kita harus paham atau melihat fenomena alam agar tidak timbul korban yang banyak. Dina ieu pengajaran urang nyobaan mikawano musibat alam jeung istilah-istilahna. Moga-moga hidup jadi leuwih apal. Dalam pelajaran ini kita coba mengenal musibah alam dan istilah-istilahnya. Mudah-mudahan kita semua lebih paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran untuk hari ini sudah selesai.